Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem martelaaken aqallus salami utawi leuwih kidik-kidike maca aweh salam. Iku assalamualaikum kecap assalamualaikum. Tasdidus salami utawi tasdidnya lafad salam iku ala sini ingatase sadukuresin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallus salami ari pangsaeutik namaca salam. Assalamualaikum nyaeta kecap assalamualaikum. Tasdidus salami ari tasdidna salam ala sini eta aya dina luhureun huruf sin. Pangsaeutikna kecap aweh salam assalamualaikum. Sakumaha diriwayatkeun ku Imam An-Nasa'i katampi ti Sayyid Jabir ari pangsampurnana salam nyaeta kecap assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali bari ngalieuk kakatuhu dina salam anu kahiji sareng ngalieuk kakenca dina salam anu kadua. Oge diriwayatkeun ti Said Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sanyanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngaos salam kapalih katuhu sareng kapalih kenca sehingga katingal bodas damisna bodas pipina. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ieu riwayat Imam Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi sareng Imam Ibnu Majah. Sakumaha disebatkeun dina daun Sundana saeutikna maca salam dina salat assalamu alaikum hantelepat assalamu alaikum tah tasdidna dina luhureun sin sing bener macana wallahu a'lam.